teuing di dieu. Haha kan cenah lebo. Nah balak kabeh di dewe. Lebok sia makana tusuk julid ka batur. Jadi balak di dinya hakane kabeh ku sia tah. Geus aya nama tong ganeng ero langsung main. Dar tah. Ayo. Aduh. Sing balik atuh bah main kartu teh. Da kahayang Kita kartu panon, eta mah. aing. Itu dibebetkeun oge. Kan nyeri kieu panon si Abah. Mana nempo? Bener kan kata wajah itu. Berenang besi tong kartunya. Ayo jalan saha yuk. Nya. Tah, lah. Atuh ari kitu mah. Ayo buka tuh. Ayo. Ayo. Mana wong? Pelehan. Tah. Duh. Tah. Coba Mang ningali Mang kartu. Ya nginjem korek kok. Hek. Ayo. Buru tuh, lila ting jalan ge. Lah atuh pan aing keur ngitung. Ih, kalkulator ya. Eta nu beak nama aing menang. Aduh. Geus eleh deui. Tidak bisa terima sekali deui. Aya kene. Layangan. Sok, kocok kudu menang. Ujung dibalikeun mocoke kawer ka karek menang sakali ge. Aya tuh bagikeun kartu teh. Ngalilakeun ting. Lamak hejo. Kalah kali kipen ieu tadi diupoe teh. Saha nu menangna eta ayeuna suami. Astagfirullahaladzim. Judi. Meracuni keimanan cek Bung Roma hiji Roma Irama ge sungguh terlalu. Ganeng ce rek ngaji mah ka ditu we mah kudu ka dieu heula sareng ngaruruas di batur aing teh eleh wae ce tong sok ngaganggu coba. Ih. Lain gitu Jang. Ce, orang tikir eleh ieu teh nya. Please lah, tolonglah. Sekali we, Ce. Ini kayak itu lah sok ngaganggu wae. Mereka merasa maju gue lah ini. Astagfirullah, hari baturan urang iraha tobat. Enggak sus ka ditu lah ganggu wae di batur terminus teh ka itu ah. Ganggu wae. Belikan. Aduh, balak geus di dieu deui wae. Lain ku apet eta. Heeh, teuing nya tak. Ngagawe genting. Aduh, ara ya. Aya lah. Gitu deh nya. 5 euy. Ieu we. Tutup ku aing genepna sia. Aing geus moal keluar deui wae ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, judi naon si bos? Ieu teh keur menikmati masa muda, Bos. Walah sia heureuy naon tah ieu duitan kieu. Ayo ngilu ka Satgas ayo. Ayo ngilu ka Satgas ayo. Kala bos robot tinggalin bos. Ayo. Ngaganggu wae bos urang mah eta ya dagang deui Nah, ieu duitna tinggalin ieu. Lumayan ieu. Sakan lah. Ben, geus Ben. Capek anjir. Itu sayuran saha euy? Lumayan sih yang dijual. Aya heueuh na oge maneh. Tadi yang duit tinggalin soalnya. Cepot. Yuk. Lumayan nih beli kilo menang berapa kilo Ben? Wah, kilo mah aja Berat? Ya pemula lah. Iya, lebay. Sorry berat. Tah geuni ka pangidis ya. Ayo ngilu ka Satgas. Salam atuh bos. Karunya beratkeun keur manggul sayuran. Di sayuran di mana ya? Si bos kan suudon wae bos. Capek ieu teh bieu teh ngalah di Iran. Bener bos. Ieu wortel geus islami bos. Bos sayang teu. Bos rek dibeli mah bos, ieu mah cocok yang bos anu hirupna rajin ibadah soalnya ieu mah sayuran agena ngalana di Timur Tengah. Lah, bisa wae maneh mah Jang. Yang sabaraha atuh eta? Iya teh bos, ari ka batur mah 400. Aringan ieu mah ku sabab bos mah geus brother.
200 ya bos. Ah, teh ali sia mah jang. 17.5 lah dibayarin. Atuh bos, salah WD ge meuni banget. Gak tanggung bos. Kira atuh supaya jadi ayeuna ada 18 dibayarin. Jang mah. Ayo cek kurang bos meni kena 230. Sok. Jadi Dia. sip. Duitnya mana bos? Duit namanya lobanya. Oh, bos atuh situ. Suka ditiup gitu. Saya bagian nerima duit mah udah. Dia. Hitung lah, Cak. Tuh masih kurang. Kurang 20, Bos. 30 deui, Bos. 30, nah ini 200 pas. Nun, Bos. Ya, Bos. Sayurannya Nyanggakeun Are ya. kalau heula, Bos. Ya, bos. Ayo, Maaf, bos. hati-hati di jalan. Salimah. Kada bisi kabegal teh teh. Nya ieu ngalanna di Iran, jauh timur. Islami, bos. Sayuran aing ka mana? Da teu salah tadi teh nuna teh di dieu. Wah, ya lemur mulai geus teu aman ya. Beunang bangsatna ku aing genyur. Jang deh jang. Aduh, naon di itu teh kolot rupa-rupa wae. Naon PRT? Maneh nempuan sayur urang teu nu di tuna deket gudang. Alah, ya babon tadi dibawa ke urang. Aing Dijual ke bawah sobet. Aing ge curiga. Pak RT tadi mah nempot teh Bos Ubed mau mawa kantong teh botol kan ya. Wah, teu bener ya. Kolot bedegong. Hai buru-buru ngarisul. Siap Pak RT. Siap. Ayo. Ben, akhirnya dendam kita terbalaskan. Gara gaplek dibubarkan. Kurang jin tumbal si bos. Hei, ya kolot bedegong. Adio, Bos. Aya naon Pak RT? Sia mau sayur aing nu di ditu eta sayur. Lain Pak RT. Sia. Duh, sia gelutnya euy Ben, buru Ben, bro. Lain Pak RT lain, eta mah menang ti si Ujang menang meuli. Hampura tuh bosnya, salah meureun. Kurang udah gari itu. Janganlah sekali-kali kalian menipu, mencuri, judi, dan adu domba. Itu sangat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.